Jadi kumaha boy? kemarin teh geus ngarekam video ya. 40 menitan mah ayahnya boy. Ngobrol Leuwih. Dilalah si goblok. Yo. Kahapus. Aing bingung leungeun. Kumaha nya euy? Padahal di Radenan ya teh ya kuku parondo ku aing teh di rumah demot tah ampun gila siga kolecer. Kumaha teh bisa kahapus atuh. Jadi ieu kan pe aing memorian. Tahu memorian. Teuing kumaha pokona main pembersih ini kan. Cleaner nah naon sih teu ngarti. Pokona dibersihkeun. Dan bodohnya aing itu si video malah kepencet. Jadi kumaha ya? Teritas naon nya euy. Terlintas dalam benakku. Eta pokona mah. Udah obrolannya seru asli anjing. Tadi Mengalir di-upload nih, di-upload. Tapi namanya obrolan itu bisa diulang tuh bisa menang feel anu spontan gitu nih boy. Jadi belum kalian itu pasti nanti kalau itu video di-upload kalian tahu mana obrolan sesungguhnya, mana obrolan yang direkayasa. Jadi kita teh pengennya teh mengalir gitu nih. Si Lala si goblok. Iya sekarang bingung kita mau ngobrol apanya, emang channel saya ngobrol saya gaya-gayanya mah juga ngobam nih, Pak Hilman terus Dedi kan orang mah tuh bukan mikrofonnya. Ruangannya saya di luar sisi jalan. Dari ruangan atau ya mah emperan. Oh iya mah non beranda rumah. Jadi teras depan. Aing mah sebenarnya sukalahnya jadi terbukanya. Amun di ruangan teh asa udut ngeke beri mata kan. Ada di luar mah boy ada. Jadi kumahanya aing teh bisa lepas ketika aing ngobrol kieu teh aya kolot. Nah, kumahanya aing berekspresi tapi kan kumahanya ari aya kolot teh kikieuan hareupeun kamera. Da bagi kolot mah anjing eta budak mah naonan itu gitu. Gawe gituan naon sih. Jadi ayeuna teh ngobrol mah nya durasi sabaraha ta? 2 menit boy kakarek ge. Oh lah aing maneh main di mana? Kemare? Pasti Margono. Margono. Itu naon? Ya wis. Goblok. Wis. Mari sageun wis. Wis negerinya ieu demam rujit aing mah hidung ngabodasan. Aduh aing sok. Padahal anak muda gitu nya. Halus da. Batur mah da jarang we anak muda aya wisan mah euy. Kudu aing mah sumar-sumir teu kudu dicat rambut dan sebagainya. Sudah dicat gini. Ini enggak aya wae wisan. Kumaha tadi sekolah? Lancar aing tadi matematik pas pan boy. Penilaian akhir semester atau biasa kuliah online tapi di sekolah ngerti di online tapi di sekolahnya kumaha eta main naon sih dia aing teh ngerti euy ngerjakeun online tapi di sekolah ngerjakeun online tapi ngerjakeun di sekolah mah aja sekolah tapi daring heeh guru teh ngajar ibadah ujiannya ujian boy. Jadi ini kopi naon? Biasa orang mah kapal api. Kapal selam. Kapal di luhur. Aduh. Tuh guys, ketempunya orang udang pineh nya tadi teh. Katanya, "Bentar, aku mau mandi dulu." Iya, sob. Ku aing tadi dadago. Sampai kepinehan. Lalu dari kamar ada cahaya, guys. Aing kaget. Aing mah sok loba selebrasi boy aing masalah waktu asli aing sok namanya aing kadang tidak bisa memanage waktu asli memang eta kan tidak baiknya euy yes jelas. Jadi ketika janjian jam 3 tapi jadina jam 6 eta amun awewe dut mun awewe sedikit kamu belajar pacok aing mah sabar. Ya kudu sabar hidup mah boy. Coba selebrasi aing lamun dangdan. Aing Surabaya.
asli kayak orang jam dulu kadinya Heeh. lila nyonya jam 4 jam 5 kali itu Heeh. soalnya kan masih ada keperluan yang lain yang harus aing jalani anjay Sebenarnya mah lamun ketika kita sudah janjian itu lebih baik tuh tepat waktu on time gitu nih. Jadi emang orang Indonesia mah kebiasaan pisan ngomong OTW padahal keur ngising. OTW nyawa OTW naon oke tungguan weh aya beja gitu udah heueuh atuh kan ari aslina mah OTW teh keur di jalan nya on the way itu nya On the way. on the way Bingung aing. aing gitu bro naon atuh ah manya komen kita komen kumaha sudah yang live streaming ya mah boy Kapan komen bisa. request Ek bintang tamu sa ek tukul hade. kurang Nanti aja kita datangkan. kita datangkan ya Tukul terus Saha. ucing jeung ucing aya ucing aing. Ulang sare deui deuleu. Anjing sare we. Siga ieu na tuh bogaan. Bener menit jauh kayaknya sok boy sok. Mau usaha. Heeh, Usaha. usaha. Dulu pernah sempat jalan usaha. Tapi ya tahu sendiri. Ini kan kedeng di akhir tahun ya boy. Covid itu sekarang kan sudah mau setahun nih Covid. Berarti bukan Covid-19 tapi Covid-20. Nah, Selamat buat Covid yang setelah 1 tahun ini menemani kita. Respect buat Covid. oh berarti ulang tahun Covid. Covid-20 kontol. Anjing. Tak itu dak. Jadi urang mah ngobrol teh seaya-ayanya. Udah orang mah ayahnya seperti ini sok ngomong kasar. Udah kita bukan makhluk halus. Anjing jok lawas goblok. Heeh. Ya saya we lah orang mah pas jengkolotnya ngomongnya ya yang pakai tata krama gitu tuh cepat oge nya tahu tempat lah bro. Iya, tahu tren tahu tempat. Harapan maneh naon di tahun hareup hayang naon gitu hayang boga bisnis Urang naon tahun hareup. Join ke Pertamina apa. Anjing jauh teuing. Kan ari batur mah harapanna tahun hareup teh nya cenah hayang boga motor anyar, hayang boga awewe anyar, Hayang boga kabogo. hayang boga kabogo, lulus gila jomblo heuh. Wah, hayang ganti ieu hayang Hayang ganti ieu ganti ieu. Aing mah hayang naon? boga ieu hayang boga itu. Jadi lainna kumaha nya? Ai cek aing mah engke heula anan ari nu kitu maning. Kan meureun awewe Anu para renting we geuleuh anu ya. para renting kan awewe mah tuh loba boy Heeh. sing teu tahun hareup ge ayeuna kayak gitu dah. Nah, gue tahun hareup Heeh. nya kaciritel payu teuing anjing. Kaciri teu payu teuing. Kan mun ayeuna ge meureun bisa, terus mun hayang motor anyar, barang anyar kitu nya. Ya atuh sabar kitu nih, kumaha nya euy? Bingung pokona mah euy batur mah. Hayang tahun hareup teh hayang araraneh ningan. Aing mah dah kumaha nya? Can ka toong boy. Tahun hareup teh hayang naon can? Tapi tah aing hayang boga usaha mah tiba heula. Tapi meureun insyaallah ke tahun hareup hayang jadi usaha teh gitu maksudna. Seutik lah jalan. Jualan takjil, Aing nunut, jualan papais. apem. Ya papais isi mozzarella nih anjing. Terus Can aya nya, hmm, can aya tah. bandos dengan topping keju di atasnya atau bandos make irisan daun ganja apa. Inovasi we boy usaha mah asli. Odading topping di atas awan. Terus aya deui tah anu nyarankeun naon cenah? Pindang rasa coklat. Aing udah ngahulang. Pindang rasa coklat bertoping keju naon pokoknya aya nu ngomong gitulah. Kayak anu ngarumasakeun komen we. Misalkan menutnya kan menut sok isina taruhnya rahu menut teuy nya anu Sunda di luar Menut Indonesia menut naonnya? menut teh Apa jadi ya?
lain papas ya tapi tina rada lengket-lengket gitu usina teh Heeh. kalapa pakai Gula gula berem gula aren. ngeunah we pokona mah Nah, arapal teh menut. bisa wae kan menut isina aya kalapa dicampur susu ngeunah eta juga nya Yakin. Nyieu naon? menut nate rasa koko pandan gitu Araraneh we nya. hmm. Macan aya gitu nih. Jamin. Macan aya nu momen. Kunaon teu mang bae nu nyieun. Itu ke heula. Parurun Teu parurun males. Lain ku teh hayang. tapi Males. tahun hareup mah mahanya So impian ente tahun hareup teh hayang kumaha? ek nyalon Kalau naon? lurah leletikan we heula leletikan we heula ek nyieun negara Asik negara naon? leletikan we naon we can menang arena Iya, kalau berarti jeung negara serangan gitu. leletikan we heula Tah, sok buat para polisi aparat-aparat mau cari ini bebengitan yang mau bikin negara. Tapi halus ya. tapi emang tahun kahayang. 2000 euy aslinya 2018. dari awal tahun euy Da ari aing mah kumaha nya? Tipuheun teu. Da heeh, manya euy ngarasakeunna teh bimbang. cemas Cemas. Itu kumaha ya bingung. Tuh guys, kata rempole video beranura liwat dari sisi jalan atuh. Surambe Ora embe ayam cai cai. orang cang syuting di Iya, Monas. Kape. pakai mikrofon kayak mah di dia Kape mana? di mana nya cang nyewa di masjid bisa Di di masjid. lapang Hari di masjid mah ya aduh kudu menentukan style jeung obrolan. hanya bagi yang ngarokoknya Tuh guys, jadi ini tuh pembukaan podcast. Bukan. Naonnya podcast lain naon? podcastnya Naontan? nya Ngobrol lah nya. ngobrol intinya mah Ini tuh pembukaan kalau eta mah naon si Gopar mah ngobraknya ngobrak, ngobrak, ngobam ngobam, ngobrol, mabok, ngobam ngobam ngobrol bareng musisi Heeh. orang mah naonnya Ngohe, naon ngobrol heureuy. ngohe Ngobrol heureuy. Tah jadi ini teh pembukaan euy. Jarang-jarang aing teh mau kayak gini, tapi ada ide dari kawan-kawan. Ya udah ini kontenin aja lah. bahasa Sunda gitu Sunda. Yang geus ku aing teh dikontenkeun we gitu. di kontennya tapi bahasa Sunda gitu nih susuganan we atuh Jadi ini tuh pembukaan lalir keneh euy. Lain pembukaan, kamari pernah geus ngonten geus aya obrolan alus tapi pan kahapus gitu. jadi Dada sakit sakit anjing. saya nek diulang di teh obrolan teh siga mahanya atuh kalah teu Heeh. natural gitu teh padahal mah asik pisan kamari mengalir nih 40 menitnya Leuwih, leuwih ayalah 45 mah 45. Guys motor ya euy. Menik guys geuleuh barudak. 11 menit. Wih, kamera HP mah kieu. Eta meuli caang kitu tah. Aduh. ya paling meureun gitu we heula nya Da ieu pembukaan bari jadi kamari mah pada ama aya da ieu ngan ngobrol naon da urang teh kaluar kota, teh kalau maksudna kamari ngan cicing di imah, balik sekolah cicing di imah. Jadi enggak ada naonnya obrolan-obrolan anu anyar. kan kita teh tinggalnya di lingkup desa ya ketemunya orang-orang itu terus jadi Bosan lah. emang menemukan teman yang baru tuh pasti kudu nama bagus itu menemukan teman baru gitu Nah, jadi buat kalian ya pan tong ngalin di desa wae lah keluar gitu tong ngerem wae dengan teman baru dengan pengalaman baru syukur kita bisa diduitkeun goblok aing teh cinta tuh. Duitkeun. Bener duit. Ayeuna mah da sagala lagi ku duit, bray. Sok asli. cuman belum paling awal tahun mah aku sudah nggak sama dia udah ngarantau deui Ini geuleuh euy.
Jadi Akhir dia tuh tahun mau ngerantau ke mana, PWT, Bukan, Jogja. bukan. Mana tuh, Solo, Hah? Sulawesi. Sudan. Sudan, di Sudan aja. Yang minyak, Oh, yang minyak minyak. lantung. Jadi dia tuh mau ngerantau lah intinya guys, tinggal ke mana we tenjokeun we lah. Mungkin kan bisa, mungkin si Bimo dapat narasumber lain obrolannya saha gitu kan. Gampang. Gampang. Saya mah ada orang temani difokuskeun teh ya mah. Heureuy deui mah. Heureuy, jadi Menang gabut. AdSense syukurnya. Menang AdSense syukur. Teu meunang atuh gila teuing. Gila teuing. Jeung ribet marane subscribernya lalajo hek teu kajeun lah gitu we nama. Lainna sih kumaha nya henteu cenah teu boga pendirian aja nyin konten atau panding lalajoan heuh. Ning ieu kalah ngomongna lalajoan hek teu kajeun atunya. Heuh, urang mah kitu ya apa adanya boy. Promosi mah dahaga ayo tonton gitu. Kalau promosi mah ya, ayo tonton ya video aku ini. Pak mens. Naon sih? Dia anjing da aing teh bingung atuh ieu teh. Ya, meureun gitu we nya. 16 menit gampang. Tah jadi kumanya komen hayang ngobrol naon ke mana bisi boga carita ke urang ngobrolkeun bahas Tema apa naon? boga tema naon mana naon Curhat-curhat kehidupan, percintaan, karir, naon we lah. Kita karir. kita bukan untuk menawarkan solusi. Enggak solusi. Oh. Jadi Nya kita santuikeun we obrolkeun. Meureun bisa menyegarkan pikiran-pikiran saudara-saudari umat muslim di tanah air. jadi bisi maneh hayang ngobrolkeun tapi ngobrolna jeung anu cenah aing teh hayang ngobrolkeun ieu tapi teu boga batur nu saha teh teu ngeuh gitu. Hayang nu lepas. Hayang nu gitu, lepas jadi engke amih maneh ge Tanpa- tenang hirup teh. tanpa batas, tanpa sekat. Nah, loskeun we ning Los. santuikeun gitu. Los. Jadi sak los. Hubungi comment down below. Don't forget subrek. Pokoknya komen we sok mana boga tema naon, boga karyeut naon, boga masalah naon komen. Ti ku urang cang obrolkeun nya. Obrolkeun we ieu mah lain jeung bahan Solusi lain. kita tidak punya solusi dengan solusi lah. Ini ada yang motivator dah uramanya. Urang mah rakyat biasa. Biasana anu manehna jamanya nu sok ngepost kata-kata motivasi di story. Kita teh hirupna keurieut boy biasana. Bener ya, benar. Kayak ngepost kata-kata motivasi. Kita mah tidak butuh motivasi. Tidak. Kita mah butuhnya duit. Duitkeun. Duit kentak gitu guys nya. Guys lah sakitu we lah lila. Riut anjing lain hukum ieu. Da nu aya kalah durasi mubah pana. Karena gila lajona bosen. Mana yakin ulah aja bosan cenah ieu jama gaje-gaje teuing amun deket. Aing geus sareng mun deket mah di kieu. Ya sekian. Wassalam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Komen. Wah.